Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Faslun utawi iki iku pasal sawiji arkanul imani utawi pira-pira rukun iman. Iku sitatun enam antumina sawiji yen tangimanakeun sira billahi kalawan Allah wa malaikati lan pira-pira malaikati Allah wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah wa rusulihi lan pirang-pirang utusane Allah wa bil yaumil akhiri lan iman kalawan dina kang akhir wa bil qadari lan iman kalawan papasten khairihi tegese bagus-bagus aya qadar wa syarrihi lan ala-alana ya qadar minallahi saking Allah taala lema dukur ya Allah. Paslun artosna ari ieu pasal saiji arkanul imani ari sapirang-pirang rukun iman sitatun eta ya genep. Rukun iman taya genep manarupana nu genep teh antumina kahiji yantang ngimankeun anjeun billahi ngimankeun ka saha billahi ka Gusti Allah wa malaikati sareng kudu ngimankeun anjeun pirang-pirang malaikatna Gusti Allah wa kutubi sareng pirang-pirang kitabna Gusti Allah wa rusulihi sareng pirang-pirang utusana Gusti Allah wa bil yaumil akhiri sareng iman ka poe akhir wa bil qadari sareng kudu iman kana qadar khairihi tegasna alus-alusna ya qadar wa syarrihi sareng goreng-gorengna ya qadar teh minallahi ti saha ti Gusti Allah taala barianan anu maha luhur ya Allah. Tegasna ari rukun iman teh aya genep manarupana anu genep teh nyata hiji kudu ngimankeun anjeun ka Gusti Allah, dua kudu ngimankeun anjeun ka pirang-pirang malaikatna Gusti Allah, tilu kudu ngimankeun anjeun ka sapirang-pirang kitabna Gusti Allah, opat kudu ngimankeun anjeun ka sapirang-pirang utusanana Gusti Allah, lima kudu ngimankeun anjeun ka poe akhir nyata poe kiamat di ngaranana, genep kudu ngimankeun anjeun ka papasten hade goreng tetep eta ti Gusti Allah disebutkeun takdir teh nya qadarullah wa masyaallah.